weh. Halo. Beb, kenapa nih? Kita duit bisa cokotan sandi bank. Kita cokot atu ada geus beak mah. Tetap mobil. Aduh, video. A few moments later. Aduh, tolong. Ya, tolongan aing. Woi, tolong. Si anjing aing teh tes labu yo. Terus numbrak jelema tuh di ditu euy. Tulungan aing atuh yo. Udang. Ini kalau jelema nu tadi lah. Nih mu HP euy. Lumayan ah. Si goblok kita HP aing mah dipauk anjing. Di HP na mang. Eta tapi awak teh naha mang? Ya awak aing saringsek euy. Aduh. Jeung berobat atuh, Mbak. Enjala aing mah zaman wadal tara ka rumah sakit. Sombong amat. Bener atuh mang. Teu enak ya urang geus neumbrag tadi. Santai we euy, awak urang mah teu naha. Ngan ieu euy, jiwa urang asa melayang. Ampura heuh mang, geus atuat ayeuna mah udang. Jag-jag mah. Mang, itu motor tinggalin naik di bawah mah. Oh, aing poho, bawa aing geger otak heuh tadi labuh. Nya, kayak daguan sakedeung di dieu nya. Urang nyoba sewa motor, dandak we motor heula. Motor aing teu naha heuh. Dah teu naha meureun. Mang, kuat teh lempangna ya? Kuat mang urang mah. Ampura ya, urang motorna kos kieu ya. Jadi teu bisa ngabonceng euy. Sudah sih mang mah euy, motor teh juga sepeda kieu. Alus motor sepeda ngaranna ieu mah. Teu bisa boboncengan atuh nya. Heeh. Belah dia. Kana. Nih kubuy boleh bisa asak rencana dulu. Nah, parah. Kapan tuh mencet anak? Goblok ge. Syukur-syukur dipangmencetankeun. Nah, iya. Di bolehnya, udah. Minta tuh boleh mah. Bandung baya tuh minta mau latihan tuh kapan orang. Sorry lur, aing karek datang euy, aing tes nembrag budak yo di ditu. Lah, mencatan tengaran. Balik. Goblokna teh. Bangsat kau. Oh, jadi mana nu katabrak teh? Nah, tuh suku maneh. Iya, suku aing benang seutik. Wah, oke jeung urut we lah. Oke jeung bawa ka yeuh Cigugur. Bos, pinjam duit, Bos. Pengadaan motor itu, motor orang kalah ringsek gitu euy. Dikusruk tadi terus nabrak budak. Duit. Kesini dong, aku perlu duit. Aji, kasar bos teh euy. Ini kitu-kitu teh. Terus ngomong we bos, aing mal mereng nginjem mah ulah pura-pura nyanyi teu para ruguh gitulah. Tah, siapan apa lain keur teu gablek duit kieu teh? Heeh, nya geus lah kajen motor aing numpra kos kitu ge lah. Geus engke jeung ngajual ginjal. Kandi mang. Kabur lah aing.
Andi. Nah, itu budak lompat boy. Siunan ginjalnya dijual juga nama bos. Wah, bener-bener budak ya. Yang dibejatin tentang kurang boy. Kumaha tuh ya ayeuna? Ayeuna mah mending